Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selayana pencinta carita Sunda tanah bidongi Sunda versi Manggina Mara baru caket tanu tebihna sahabai di mana bae alamatna. Kumadaramang wargi pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pusim kuring siang kalayan wujud. Wargi anu ngantos carita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilig Sati Sumedang nyata bagian anu ka-8 dinten ieu. Dina bagian anu ka-7 urang masih nyarioskeun Sarip sareng Mansur anu nuju milarian Batu Melah Dalima teh nya. Nah, harita nuju ngalawanan si Rongkong. Tagu malah jeung naik carita wargi selaina mangga udah jeung ngadengkeun kokod si Rongkong talian heula euy. Borogot lah ngaran teu ngopepang tah. Ah, bener kitu satuju euy. Yuk urang talian heula sur. Sarip bungaheun ujug-ujug satuju we kana usul Mansur. Nya akhirna duanana digawe heula saurang neangan tali sanggeus aya talina leungeun Rongkong teh ditaliam. Mani dibakutat satarikna malah suku lagi dibengket dibincang kana dongdang tangkorekna harita ditindihan ku batu atuh babawaan teh tambah berat. Tapi ku ayana kitu hate Mansur jeung Sarip jadi teteg sabab boga kayakinan yen Rongkong mah moal bisaeun hudang leungeunna moal ngopepang duanana teu mikir anu leuwih jauh yen Rongkong mah najan teu dibarogod ge moal ngopepang da barang paeh beres sur. Aman ieu mah euy moal ngopepang teuing. Na iraha ngopepang ceuk Mansur bari cengkat rek ngundak. Ih bisi ieu mah acan hari ngopepang mah da hayang ulah atuh. Ieu urang gotong ayeuna mah lah kene kuring ti heula nya da teu sieun ayeuna mah lah. Ceuk Sarip bari mundak bareng jeung Mansur. Atuh geus kitu mah teu baca tur deui terus ngagotong dongdang maju ka girang rek dibawa ka nagara Karang Sagara. Cai di walungan tetep seah ngaguru. Angin leutikna hiliwir nebak kana dangdaunan. Pating arulang jiga gugupai. Manuk leuweung harita rame patembalan. Ungkut-ungkut jeung puyuh gonggong di sarada di tema ku manuk sejena. Harita Mansur jeung Sarip jarong jone limpang bari ngagotong dongdang nu dipikasieun teu kajadian sabab Rongkong mah teu nyawaan ti kamari ge cicing bae. Bareng nepi ka hiji tempat Mansur jeung Sarip ngarasa capek sabab dongdang teh jadi berat da pugu ditambahan batu keur nindihan tangkorak teh. Duanana ngahegak napas oge karep kesa nguncur saluar awak mangkaning beuteung lapar da ti kamari teu manggisang. Sur, kumaha euy? Beuteung lapar ieu. Ka mana neangan kejo? Na make mikiran kejo sagala. Di leuweung kieu mah moal aya anu ngajual sangu atuh. Rip, warung lagi eueuh. Hayang barang dahar manaon atuh da beuteung urang geus kabal deui dibere humut jame ge kuateun. Nya bener euy. Mending ge urang neangan heula keur eusi beuteung euy sur. Tuh aya tangkal kaung urang meulem caruluk ya ah. Caruluk. Sarip nunjuk kana kaung nu jadi di sisi walungan. Hayu atuh jeung atuh ngalah carulukna lah. Keun kuring nu ngalah suluhna. Nya beres lah. Sakaliane ngalah awi ngora keur naeur cai euy. Heug lah. Loba awi mah. Komo cai mah leuwih loba moal kurang. Mansur jeung Sarip ngajalankeun tugasna masing-masing. Nya teu kungsi lila manehna geus sayagi tapi barang rek mirunseun panekerna teu daek kurung. Sabab kamari dibawa kokojayan dina leuwih. Cilakarip panekerna ge teu daekeun urung euy. Aduh kumaha euy. Alah mangkaning caruluk geus aya ieu awi geus ngala. Mubahe mun teu kabeulem teh. Capek gawe teu kapake ieu teh.
Pira aku ari kudu ngadahar caruluk atahonaman da atuh ngurun. Mansur teu nembalan manehna ngahulang mikir. Beteungna kukurubukan menta eusi. Tuurna geus mimiti lilis kurang tanaga. Atungan bati bingungna bae nyang haripan kitu teh susah kupilampakeun. Nya barang keur ngaharulang kitu jegoh hae nu batuk. Atuh mani ngarenjag nu duaan teh. Ampil bareng ngareret ka tempat datangna sora. Tapi can aya nu sidik sabab belah kulon barala kurarang buleuweung. Boboat juri grib euy. Ceuk Mansur ngaharewos. Piraku dati beurang ieu teh. Ceuk Sarip tapi hatena deg-degan. Keur kitu pecunghul aya nu bijil ti nu bala hiji aki-aki make pakean sing sarua hideung. Make totopong barang-bang semplak. Nyoren koja nu diisi bebekelan. Serta ngajingjing congkrang deui leungeun kenca nyekal padudan. Ai keur naraon jalu caricing di walungan ieu teh. Ceuk si Aki bari ngarandeg ari padudan digegel bari ngomong teh utek-utekan. Aduh nuhun aya Aki. Ugu abdi teh nuju bingung ieu teh Ki. Ceuk Mansur. Bingung kunaon jang? Budak ngora mah ulah sok ngukut kabingung eta teh matak tereh husi hoe huisan eta mah warnaon eta dina dongdang eta. Aki-aki nunjuk kana dongdang sabab herana nempel moal dongdang mapai walungan. Barang amanat Ki titipan ti hiji jajaka kanggo ka ratu. Nah di mana aya ratu jeung jaksa? Dari dia mah jauh ka lembur. Aya ge lembur leutik tuh di mumunggang pasir itu. Malah lembur Aki ge di dinya. Aki teh nunjuk ka tonggoh tah. Nya tuh ka ditu. Kieu Ki, ieu teh barang anu gede pangajina. Jadi kenging meres ti sagara hilir. Kanggo ka Kangjeng Raja nu ngageugeuh di Karang Sagara. Anu nyandak nama Ki Jaksa. Nah, ngan ngulikeun ka kuring duaan tak kitu Ki. Aduh, aneh deui wae. Di mana ari nagara Karang Sagara ande atuh. Ceuk Aki-aki harita bari teh telepek nakar. Mani sagala ditanyakeun. Atuh Mansur teh jadi bingung deui. Sababanena sorangan teh nyaho di mana Karang Sagara nu sanyana. Atuh akhirna mah derek-derek bae Mansur teh nyaritakeun pangalamanana teh miti tepung jeung siluman teh nepi ka dangat harita. Aki-aki unggut-unggutan kahartieun ayeuna mah. Karunya teuing ujang. Hidup duaan teh digawekeun ku siluman eta. Anu ngageugeuh di leuwih cepat eta teh bisi ujang teh nyaho anu ngakukeun budak sagara teh Ratu Siluman Sero eta teh ari Nyimas Giringsing anak Nyimas Bongbang Larang Ratu Siluman Orai alias Ipri. Jadi anu tas dianjangan ku ujang duaan teh nagara siluman. Nya pernah na di leuwih cepet tah sabab didinya teh aya guha jero pisan sarta didinya pisan negara Sero eta. Ceuk Aki Karsid nerangkeun pangalamanana atuh Mansur jeung Sarip mani calohok beuki ngarti kana naon-naon di alaman ku maranehna. Dupi Aki saha Aki? Sarip panasaraneun. Ngaranna Ki teh Karsid dieu teh. Ari pagawean sapopoe nyadap kau. Ari pagawean 9 sok nulung kanu butuh. Nyenalang kanu susah. Sok ngantur kanu ke nuduhan pirejekieun. Lakadalah ayam milik atuh abdi teh Ki. Cik abdi tulungan Ki. Hayang milik teh kumaha carana Ki? Kitu Cik Sarip mani haripeut hatena bunga. Is teu gampang jang. Kudu datang ka imah Ki. Sarta kudu ngawadul nu panjang lebar.
munayan niat mah datang ka lemur lamping tanyakeun ngaran Aki Karsid moal burung pada nuduhkeun ayeuna maujang duaan ulah ngaran Cabang sing husu ngudag cita-cita nu sarupa da eta ge alus kahayang mah nyamangga atuh Ki lain kumaha carana ieu supados tiasa tepung sareng Ratu Sero jeung dikumaha pamendak Aki naha dongdang teh diwikeun atawa ulah teh Ki margi abdi teh jadi cangcaya ieu teh Ki cik Sarip harita manehna tatanya ka Aki Karsid ngarate ngatog teuing muhun Ki cik atuh abdi tulungan Ki pasihan pituduh kitu cik Mansur. Aki Karsid terus ngajawab gek diuk dina batu memeh ngomong teh ngenyot heula padudan hasibna mul kaluhur muput reungit hidup teh arek ngeuleuh caruluk eta teh kalah nanya nu lain-lain muhun Ki tapi teu gaduh seuneuna da paneker baraseuh opek wae beuleum heula caruluk terus dahar sing seubuh mun kurang wareg tuh di itu aya kebon sampo baik ngalak sacukupnanya lamun geus wareg urang ngawadu jeung Aki teping kewe dayeuna mah Aki narek ningur heula tuh di ditu deket angka Ki Aranunggo bari nuju ka sisi walungan belah wetan mana tuh panekerna Ki nambut heula cik Mansur oh iya alah iya pake lai engke gua Ki disambur deui nya leos Aki Karsid indit teu mari redi ka Mansur jeung Sarip atuh geus puguh kitu mah duanana teu galideur terus mirun seuneu ngeuleum caruluk sacukupna gancangna carita Mansur jeung Sarip geus seubuh barang dahar duanana dariuk harita dina batu bari malenyun udud pikiran Mansur jeung Sarip jadi robah sabab kapangaruhan ku Aki Karsid nu tadi narek ngagugu kana kahayang Ratu Sero teh jadi batal. Rip, kumaha pamanggih maneh haina euy narek ngagugu ka Aki Karsid atawa rek satuhu ka Ratu Sero? Cek Mansur. Mending ge ngagugu ka Aki Karsid. Sabab Aki Karsid mah manusia, nusa bangsa jeung urang. Sedengkeun Ratu Sero mah pan siluman. Utang tunage bakal mawakar sorangan moal ngahargaan kana hayang urang geus syukur atuh geus dongdang mah tinggalkeun di dieu nya sabutkeun ngobrol kitu jebul Aki Karsid datang bari manggul sulu sabeungkeut sanggeus tapi kan duaan tuluy ditunda gek diuk bari ngarahuh bangun ripu ari geus kolotna babari capek tur babari lulus dicara ngora segala kuat jeung bedas cek Aki Karsid ledak nyusut kesang dina tarang atuh tutopungna dilaan atuh breh sirana bolenang herang eububukan tarangna bersih deui mumun kieu ari teu sepuh mah sagala sudah lain datos wareg gapungkur duaan ayeuna mah kari senangna we Ki timbal Mansur bener pisan kitu jang kuduna mangis kolot teh senang nya tapi buktina mah da teu kitu ngarika susah jeung karipuh henteu daek ngurangan aya deui manita aya beakna jigana teh beak susah mah kewe mun geus nang karak baud semun tas kitu mah lugina panginten kumaha anu tadi teh kieu teh naon anu kedah dipilampah ku abdi ayeuna Ki cek Mansur nanyakeun hanca tadi da ku Aki can diterangkeun ari ujang hayang kumaha nu sanyana atuh narek keukeuh ngajajabkeun dongdang atawa kumaha ieu teh Aki Karsid kala malik nanya abdi mah milih pisalametkeun Ki bari jeung hasil nu dimaksud awak salamet atuh tujuan ka Hontal tah kitu lain Rip Mansur ngareret ka Sarip nu direret unggek tandaning satuju
halus eta pikiran teh memang eta anu pada neangan teh kieu ari hayang salamet majang Ratu Siluman teh ulah diladenan mangsa bodoh rek kitu rek kieu ge eta dongdang antep di dieu teu kudu dibabawa malah merusak sakalian kitu patutna bisi nyelakakeun ka diri urang tah sakitu we jalan pisalameteun mah sabab lamun keukeuh indit ka nagara Karang Sagara bisi teu bisa balik deui tapi abdi hayang tepung jeung budak sagara ki sabab butuh ku jimat nu ngaranna Merah Dalima tah eta tujuan abdi teh ki ceuk Sarip gampang nu kitu mah tang-tange ajak tarung di luar ulah di jero gaguhan ari sabab lamun tarung di alam siluman ujang teges jelas moal kuat sarta moal bisa balik da can apa jalan mending si nabiji ya terus ajak tarung di luar raponan kuduaan naon hesena nyanya alus eta cara teki tapi nah bakal daekeun kira-kira naki sebab manehna mah ratu apaan daekeun naon ieu teh jang mun daekeun bijil kaluar eta mah lain urusan daek jeung teu dari manehna amek mah moal burung bijil nu matak ceuk aki ge tangtang sina bijil sakalian lamun geus di luar ajak tarung lawanan kuduaan pasti modar tah ila kadar sero Mansur jeung Sarip unggut-unggutan duanana ngarti kana papatah Aki Karsib tapi Mansur can ngarti na kudu kumaha ari nangtang siluman sero pok nanyakeun ka Aki Karsib kumaha cara nangtangna ta Aki kahiji dongdang ngancurkeun lamun perlu mah duruk ayeuna eusina ruang ngarah teu kapanggiheun ku maranehna tuluy leuwih anu kamari dipake ngojay ku ujang tinggangan ku batu gede mati norojol ge rada moal ngeunah nagarana diganggu manusia tagening babahri tapi kumaha upami saksian ku Aki kersa atau lebih henteu ki pokona mah abdi mah rumaos kirang pengalaman ki nyahoga efek atuh geura mimitian kadinya buka dongdang teh naon eusina Aki mah penasaran hayang nyaho ya ceuk Aki Karsib bari neuteub kana dongdang teu mikir panjang Sarip ngojengkang kana dongdang sarpak ngalugas bedog hiuk bek dongdang dicacag sakarepna atuh amuradul cekok dijejek juralit gurag ninggang batu berai belah beri rorongkong ka tembong kang korek nyangereng jiga lu nyeng serikeun sanggeuk nempon nyengir teh euy tulikeun ku maneh surah capek kuring ah ceuk Sarip bari ngaleos teu daekeun nuluykeun kalakan niatna mah ni alus digawena bari eleh ulah dituluykeun nah eta jiga ya tangkorek jelema jang nah teu salah tempol kitu Aki eta ceuk Aki Karsib bari calohok telepat ki dongdang teh eusina rorongkong kumplit keneh amun kitu carana mah ngalitaneuh jang kuburkeun di dieu mangga ki hayu Rip urang ngalitaneuh keur ngubur tulang euy hayu nya teu talangke duanana digawe hari tanggal galitaneuh sarta disaksian ku Aki Karsib sanggeus beres tulang taleng teh dikuburkeun buburanana dicirian ku batu minangka tetenger geus kitu pok Aki Karsib nyarita tah ayeuna gerasa sayagian bikeun tarung jeung Ratu Sero kudu buleudah teh kudu tanginas ulah lalaura jeung ulah sompral mangaki abdi geus siap yeuh timbal Mansur abdi ge siap ceuk Sarip
berarti luan maju ka girang ngajug ka leuwih cepet teh rek nantang perang ka Ratu Sero. Maksud jeung Sarip Mansur jeung Sarip ngarasa regreg sabab disaksian ku kolot anu loba kanyahuna. Barang datang ka si Leuwi henteu loba carita regeyeng mangku batu sagede boboko gujuar digebruskeun ka Leuwi terus we kitu nepikeun ka motah cai teh budahna muncrat ka luhur pating saleor. Sora anu ting kecebur sora cai anu muncrat pating saleor awuhanana bulak-balik mata keung. Lila-lila timbul sora anu ngaguru matak sieun pok Aki Karsid nyarita. Cukup, yang cukup. Ayo tinggalkeun. Urang neangan tempat nu rada lega dikeun tarung. Sabab di dieu mah moal laluasa. Mangga Ki. Ceuk nu duaan mani bareng leos arindit deui jol ka hiji tempat nu lega. Di dinya loba cucuk sagiara jeung beseh. Tapi lolobana mah cukup pait jeung kakawatan. Reg tiluan areureun Aki Karsid darat reret breh nempotang ka Kanyere terus nyarita. Aki mah ngaman tuan tarung rek laju tina tangkal Kanyere ta. Ngan lamun ujang duaan ka desa mah jigana Aki ge turun pra keladenan sing hati-hati ulah loba omongnya sabab musuhna moal beunang diajak nyarita di dieu Bang Aki nuhun disaksian ge naing naha bakal datang musuh teh kitu abdi mah sieun teu datang we Ki. Aki yakin eta makhluk bakal datang geura saya gielah tanaga dikeun ngayonan musuh anu tang tu bakal kuat. Siap Ki lah geus garetek leungeunna ieu. Tapi aya keneh nu can kaharti kumaha carana ngalajimatna tah. Dina naon ayana nya? Dina jero beuteungna aya dina peujit. Jadi lamun musuh geus beunang teh jagal sakalian. Teangan dina jero beuteungna. Mangga Ki lah da seukeut bedogna mah. Ceuk Sarip bari neuteub kana bedog terus diusapan nalaunan. Ari Aki Karsid teu ngomong deui leumpang murutang ka Kanyere. Terekel naik mendingan sakalacat jiga monyet bubuhan geus tuman sok kataekan teh. Sedengkeun Mansur jeung Sari parita teh ngajanteng bari waspada. Ngadaguan datangna musuh. Mimiti nama jempling nu kadenge ukur sora cai anu ngacor di walungan. Tapi lila-lila kadenge anu pating gujubar di leuwi. Seah pating saleor disusul ku sora nu ribut. Jadi teu puguh kadengena. Satulina hiuk aya angin ngagelebug nebak kana tatangkalan maniting palanod. Nya teu kung sedila burusut anu datang maningalit puluhan serok paheula-heula nyamperkeun kanu duaan. Pugubae Sarip jeung Mansur maninga jengho sabab nu datang teh teu akur jeung sawangan. Disangkana mah nu datang teh hiji kitu ge ngajeri manusia. Ari jol ieu bet puluhan serok maninga bring. Ai geuning musuh teh kieu rip. Aduh lawan atawa ulah ieu. Lawan sabab ieu teh tangtu prajurit Sero ieu teh nu ngahajar rek newak urang. Sok betakeun bedog teh. Awas nu panggedena bahaya tuh. Ceuk Sarip taki-taki rek mapag Sero. Mansur ge teu ngomong di bedogna dilugas bari masang kuda-kuda. Seak sembrut Sero teh nyambar kana bitis harita. Jileung Mansur lunca bari nyabetkeun bedogna. Plos bedog milepas sabab Sero geus jauh ka tukang. Seak hiji di nyamar ampir keuna kana tuur mani ngagerem nembongkeun sihum. Tapi Mansur ikat ngagiwar bari ngajejek awak Sero. Curalit guren teh ale Sero gugulitikan. Tapi nu sejen teu cicingeun nubruk bari ngaharengan. Tungtungna Mansur paku pisorangan tarung ngalawanan Sero anu sakitu loba.
Saripnya gitu keneh deui. Manehna oge musuh sorangan sero anu baradag aya kana 15. Nyamberan ka Sarip bari rame ngaharengan. Nembongkeun sihung nurang geteng, Sarip teu loba omong sabab inget kana papatah Haki Karsib. Seak nyebet sero nyambar kana beungeut, cekok keuna kana pipina, sareng getih bijil. Sero ngagebrak bari kokosodan. Anu sejen ambok nyerang sakaligus aya di mana. Cileung Sarip luncat bari muterkeun bedogna. Bok-bok luas sero kabeunangan, nu hiji sukuna ngaplek, anu hiji bangun dewang harita baleboran getih bangusna. Nyalila-lila Mansur jeung Sarip leuseuh tanagana. Jadi sanajan sero loba anu tatuge maranehna teu luput tina balai. Tuur barorotan ku getih, carana rangsak pada ngarontokan, malah Mansur malengeuna dewa digegel sero, kitu deui Sarip pingpingna dewang tapak siung sero. Tapi teu matak pugag kana lampah, sabab bisa kene tarung malah magis aya genep sero nu paeh di dinya, nu sejen matatu sarta kalabur. Lila-lila sero teh ngurangan sabab nu ipis burih mah saeutik oge terus kabur. Ngagebuskeun maneh kawalungan terus teuleum teu bisa bijil deui. Nya akhirna nu kuat keneh ngalawan teh kali hiji. Nah, anu panggedena Mansur ipu ngayonan hiji oge ieu mah. Kapaksa minta bantuan ka Sarip. Poro bedog guring geus mintul euy. Kitu pokna bari panona mata tetep melong ka sero, nu harita keur ngadepong bari ngaharengan, tatan-tatan rek luncat nyambar beungeut Mansur. Barang jeung luncat Sarip likat nyabat sukuna, hiuk brek, gebut sero teh lubu. Getih ngaburia tina sukuna kokosodan bari sesegor. Dan begitu Mansur teu cicingeun, seak narajang beres beuteung sero teh ditubres. Seret dicabut burial getih bijil, sero kokosodan sakarat akhirna palasra harita kene. Mansur jeung Sarip beakeun lawan ngahegak bari rarat lelet nempuan sero anu baratak jadi bangke. Dan bisa lumpat maka bege kalabur. Mansur atau disangkana musuh teges beak. Tah, upang gedena tang turatuna tah. Urang bedil beteungna euy. Sugana jimatna beunang. Bari nunjuk kana bangke sero anu gede ngabugigang. Jigana mah nya euy, eta teh moal burung ratuna tah, yuk. Urang jagal, urang ala jimatna. Jigana hasil lain nama ieu. Ceuk Sarip bari mani marah mai, mani geus asanya bakal hasil maksud. Tapi karang-gira gamang rek ngajaga sero. Di kulon kadingi anu seah dibarengan kesorapati salegor mata kreuwas. Barang direret aya nu ibu-imbuyan di nubala. Bekila beki jelas horeng teh sero anu gede hampir sarua jeung doma. Kumisna panjang, matana bolotot, buluna geus rawun. Aduh, itu sero mah dibadag gitu Rip. Tah eta ratuna teh meureun ansur. Tang tuji mate di dinya. Nya euy pasti di dinya ta ayana. Ieu urang lawan keduaan. Bareng jeung kitu segor sero teh nyentak mata na oge mani buncalik bangun ambak kanu duaan. Sarta teu antapara diseak nyambar ka Sarip tarik lir kilat. Sarip halita dijengkang bujurna ti teundeut kana batu ngan untung teu kakeunaan. Atuh gaul seak narajang di ka Mansur, tapi Mansur rada tegar. Manehna ngagiwar ka kenca bari nyabetkeun bedogna. Hiuk bek ngampul kawas ngade karet. Mansur harita ngahuleng. Sabot kitu sero nyamber direk ngalati koro. Lep Mansur ngelok, hiuk cekok. Ngadik beteungna tapi tetep teu teurak. Aduh, cilaka euy. Teu teurak ku bedog derip ieu. Mansur bingung bisi kadese ku sero. Ulang nganalkeun bedog wae sabisa we atuh sur. Ceuk Sarip bari taki-taki. Panona mureleng ka sero anu geus ngadepong direk nyamber ka manehna. Seak sero nyamber deui bari ngagerem. Sarip teu ngarubah kuda-kuda. Sero nu nyamber dipapag ku bedog darangna. Iuk beuleun terang keuna pisan maninanga, tapi bedogna harita ngampul.
beda jeung ngadek batu malah bedogna harita rimpang dua dim cedoak salib katengar bu harita teh rubuh bali ngahegak salib teh tena ngalenyap jeung rewas. Mansur teh jisingeun empo balad rubuh teh juat nyerang ka Sero bari ngagero hiu-hiu cekok kana keuna kana tarangna tapi bani ngaburinya teh beda jeung ngadek wajah. Sero harita ngaharengan matana molotot sihuna ranggeteng sirining geus ambek pisan. Atuh Mansur teh seber nempok kitu makapaksa undur-unduran bari taki-taki. Serak Sero teh nubruk cileung Mansur luncat ka gigir plos Sero teh nubruk angin. Mansur ikat mangku batu sagede sirah manehna hiuk bulawar dibalangkeun kana hulu Sero. Tapi mata kaget Sero tengjat kalakah dengdek nada batu beludug galita batu sagede sirah ditadah ku pipina. Masya Allah na aya Sero gagah-gagah teuing ya teh euy. Mansur raita kaget sabab nempo Sero anu kuatan jeung bedas pinggang tarang sur sok kuduan jeung Sarip bari mangku batu sagede tetenong hiuk bulawar ditinggangkeun kana tarang Sero tapi teu beda cara tadi batu ditadah ku pipina blug batu cicing sarta Sero teu nanaon kala ngaharengan sakali deui sia setan sia cek Mansur hiuk blug batu teh keuna kana tonggongna anger cara tadi. Rengrot tungtung nama Mansur jeung Sarip bingung sabab musuhna weduk jeung kuatan. Mundur lasur, teangan akal nu hade euy. Kumaha carana ieu? Sarip mundur bari taki-taki panonna teu oleh mureleng ka Sero. Mansur manggi akal harita teh. Jeung luncat manehanana ka gigir keplas nigas tanggal selong sagede leungeun tungtungna diseuketan. Maksudna rek dipake nublas sungutna lamun keur salangap atawa rek dipake notog matana. Ari Sero jiga nu ngarti memeh Mansur narajang eta Sero nyerang ti heula sarta waktosna wargi sadayana teh nyekapan rupina dipungkas dicekapeun dikeun ka dieu heula. Carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-8. Pangdi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah Silibelaan bagian anu ka-8 dinten enjing dina waktos anu sami pamudi urang sadaya tiasa ditepangdaungkeun deui. Anu mansen simkuring mangdina marang ngaturkeun nuhun ku parasanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.